Alhamdulillah Bu. Tadi teh menang informasi di kelurahan. Yen deuk aya bantuan dari keluarga. Sampurasun. Oh, rampes. Dilebet. Aduh, bahal ieu jeung saha. Euy, sok dilebet. Nyaresepnya ningali Pak RW sareng Bu RW kemujung wae. Seperti sama nuju seur artos. Nah, dek loba duit, oke. Bunga mah teu bisa dibeli. Lainna naon? Ame awet ngoranya, Bu. Abah saja di ABG deui, Bah. Bu RW. Tapi mama tong oge ketelah halil pangkasep nasa dunia teh. Kasepan abi atuh. Weh. Ieu niriweuh. Kala. Bah. Ari ieu saha ieu? Asa tara katingali? Ieu teh budak numpang cikalna anu ti istri nu pertama. Ulu Abah terus dua deui. Sanes 2 3 abah mah. Ya, rewog si Abah kan kitu nama. Kala Ari ayeuna salik di mana, Di? Ciamis, Pak. Di Ciamis. Saha jenengan teh? Junet, Pak. Junet. Terus damel tawa Gawe, Pak. Oh, alhamdulillah. Lain untung beda jeung bapana. Ningali budak nama jujur teu sareng jeung bapana. Tadi kasep kene bapana. Teu naon meunang da bapana nu nyieun. Kala. Ari Abah ka dieu aya maksud naon jeung asara reuwas soalna tarati sari ya aya naon ya? Abi haja we bade nempangan Pak RW, bade nawiskeun laptop. Laptop ari butuh masih nya butuh jeung budak nu panggedena, Bu. Kala hayang sabaraha? Ah, mal mahal. 800.000 we. 800.000. Kami 600 kumaha? Tah, Ulah mungkin 600 sakitu kumaha. tuh Bu RW. Kami 800 kumaha? Wah, geus naik deui, Bah. Ulah sakitu mah. Da abah mah hoyong nu aya juta-jutaan. Kala 800 di 800 umum. Hayang-hayang nu juta-jutaan. Hayang aya nu juta-jutaan. Kumaha lamun 1,5 juta, Mbak. Tah, pamit kitu mah daek abdi. Ari Abah nya gede mana dapat 1,5 juta? Ah cicing budak mah nu penting mah aya duit jajan tos sakitu.